Rek naon? Pinjam duit. Ampun ya Allah kagadang ari sakit teu usaha. Pinjeman wae duit. Sugan ayeuna nama boga. Aduh, boga aing teh keur pusing, poe ieu teh parek ditagih Bang Emok, aing can boga. Sia mah unggal arek ditagih ku Bang Emok datang nginjem duit wae. Siga nu nyaho wae sia mah. Sia mah rek belum musing. Mentak lieur. Lain cak. Naon? Ieu mah geus teu boga beas. Terus ku aing kudu kumaha? Nginjem. Ya, kudu dibejakeun mah aing ngalebok taplak meja. Kudu dibejakeun mah. Sia beuki taplak meja. Aing geus sarua geus teu boga beas. Kumaha tuh? Naon? Meni pusing sia deui. Cak. Naon? Naon? Depok deui kuda oge. Mang neangan Teangan kitu di teangan diburuan beas. Kudu dibeli, ye. Heeh, pangneankeun injeu mana? Atuh beul aing keur mah parang rusing sia malah hari pangneangankeun. Siap kurang hidang atuh. Batur aing teh keur pusing. Iya tarang pusing ngantur. Ya aing nyeri tur aing kena eta suluh. Si rasa atuh kok suluh. Ya makaning amang sia gering. Kunaon? Eta panyakitna bisul sagede teko. Si teko. Ceng teh dikeureut we malahan embungeun. Lumayan mah semur. Semur. Sia disaruakeun jeung daging kurban. Yang aing gede mah pan, aing gede mah ieu bisa dikereutan di semur. Cuma kurang hidang maknya atuh kutil di semur. Sia daek ngalebok kutil. Ya keur baru aku. Atuh sia aduh ampun denganan. Cuma semur rek di kutilan. Maknya kutil rek di semur. Sia mah kurang hidang aing geus pararusing kieu teh. Aing geus pararusing buku ge datang sia deui. Cok, rek ka mana? Cok. Naon? Cok. Aing mah pusing dah. Gua tuh pangangankeun. Aing hakan asana mah ieu. Bangki. Yo aing bebeje nya. Naon? Ceula. Naon? Si Emok teh pan rek datang ayeuna nagih. Ayeuna? Heeh. Terus? Urang nganyumput di imah kamari ge maneh teu bisa dikolingan Urang bejakeun urang di Ciamis malah nanyakeun ka urang. Ada aya usah saha urang teh nyaho Ciamis teh di mana? Heuh nanyakeun ulah ka urang ka hayang teh kamari mah teu bener maneh mah. Dikolingan teh hareusa teu cara nginjum nangkot isuk sore. Aing nginjum Bang Emok duit teh can make hudes kabeh ku sia. Nagih mah ka aing angger keneh. Harese. Sia kunaon sih? Surupanan batur keur lieur dah aku di mana deui kuda oge pada make si Emok datang bejakeun urang tong dibejakeun urang aya kitu. Ya. Ke urang jauh kitu terbang. Malah kan bisa sial lah pokoknya mah ngomong aing terbang lah kasusukan. Terbang jauh kasusukan rek ngeuseuh. Urang pan mesin sucina rusak. Bahaya mah mesin cuci aja. Rusak nama da eta mesinna diganti make mesin parut kalapa. Tapi pas disusut teh baju aing kuat rajet keluar teh juga ditas di gorogotan anjing. Ya seruneng ngeureunannya. Tiga seruneng mah banget sia. Ya mah ampun teu kadu balang nyaan. Geus lah nya urang pokona rek mangkat. Ieu terbang kasusukan lah urang rek nyeuseuh. Itu aya 4 kontainer deui seuseuheun. Tong dibejakeun urang di ditu nya. Pokona maneh aneangan lah sabisa lah meh. Urang ngeuan di dieu kitu bisi tungguan di parapatan di dipun sing jauh. Nya di dieu pan masih eta ta deukeut paparene jeung imah urang. Makanya saya tungguan di parapatan di ditu eling. Aduh kieu aing. Geus urang rek mangkat teh. Engke pokona mah eta we bejakeun kitu teu nyaho. Nya urang mangkat teh. Boek. Oh, pamalit. Aja. Ya atuh, tulungan atuh ngait atuh kanu irong. Kam cicing wae ho.
halangan wae tuda oge. Kalau eta tangka cau na ngahalangan urang ngurek mangkat. Aisyun kanya huan bang emuk manten gitu rek mangkat toh. Aduh. Ay boleh kotok. 41. Banget aing cara noplok.